Ya baiklah hadirin yang berbahagia, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kehadiran dari kedua mempelai. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiwancu Mustari, ninggang mangsa nu utama. Malati ligar naati campaka mangkak dadada. Urang bagiakan ia panganten anu parantos diistrenan ku upacara adat Bapak panganten persembahan ti Sanggar Panghegar. Yo! Al-mukhafadatu ala muqaddimis sholih wal akhdu bijadidil aslah. Nu pageuh nu heubeul pageuh nu anyar ngencar dina raraga ngabagiakeun Kimas Putra panganten sakali. Nuhun Gusti nu Maha Suci nu berbangsa daya alam ka makhluk sakumna bae ada widi ka pangeran mapag anu geus rendengan mugia tejanten bentuk gandrung palias sanesnya campa penggawa gerak lumungsur ladrang ilmampa anu sebat perwira pahlawan pembela nusa satria andela bangsa benteng benteng negara satria anu utama bangsa gagah kencana lawang sibuk gajah mada perwira baginanana satria anu sajati mugia tahan uji bela ketika negara dekat pati lali dalam segaduh usiaku dalam gama hidupku Gusti. Kuku pangku jeung mati sawis umat Gusti.
nangtung na kaliungan lembang na karagaman sarendek saigala sababat sapihanean kacai jadi salawi kadarat jadi salambak yuk orang silih simpel ku kadede silih cemplang ku kanyaa jatnika 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 remangkap lebih kapati kasya balane ayana incu aki geus rendengan ai ari siwa bala kunaon cenah bayu bagian aki geus biasa di geus teu digoongkeun pakai cenah walu keheula kunaon sia teh kawa hapunten anu kasuhun hampura anu dipimaksa da wa ngarengkenek di payun lain ujub riata kabur saking gumira incu wa bismillah rek rumah tangga urang bungakeun ku urang hibur ku urang bageakeun ku urang sun kami kakarak emut kapun bojo si bebeb si sayang si cinta sampai mati si amu bu palang siang sasab ka kalapa genep ka ditu tuh atawa tinggalun di pereng di ditu tuh nyelap di ampel meureuna ka mana atuh ai pamajikan dewek moal kitu milur jeung rombongan palih dieu beusi nonton wey lain nu ieu sanes wa lain nu ieu mah geulis wey geulis nu ieu mah parawan kene keur momojona bak kecrot kamana pun bojo moal kitu dipalih dieu bisi jeung urang ranca bungur wey lain deui wae lain lu ieu mah leuwih geulis ditilik-tilik jiga bintang film jiga bintang film Korea jiga Syahrini anu Korea wae Syahrini bu kamana aripun bojo amu Assalamualaikum abah. Halo. Teu hariwang aya nama nini ditinggalkeun ga. Geus modern, geus make headphone, geus make Android. Geus make smartphone. Smartphone abah. Smartphone maksud uat. Ari nini di mana? Ay abah. Ambu teh kerak nepi ka parapatan. Ari abah di mana? Bu nepi dugi ka parapatan. Wa ieu sia teh amu. Ya raja jeung ratu urang geus ngareneng. Leres. Sok teh parapatan ka kenca. Ka kenca? Tuluy ka katuhu. Leres. Tuluy lurus ye. Mana? Dah apal musik nama dewek teh. Itu kurunyung di dapur eta ngerakeun kasya belang olo olo gobis put bojo ayat ngesa olo ulah kadinya sateta raja jeung ratu kadieu ngerakeun
Ojo olo. Olo. Ayah, ampun. Bijak pemajikan dewek. Olo. Ayah gerakkan. Ayah nak. Aduh. Ayo nak. Nos atasnya. Ulah beloban sebakal pigoyan. Aduh ampun. Abah. Aya naon atuh menira rame kieu aya naon? Lain aya naon. Sidik kurang teu boga kabunga. Incu urang bismillah rek di rumah tangga. Olo eta si amu. Make waos anu kahandap. Satrok namanya Abah. Aduh, sidik kurang teu boga kabunga. Incu urang bismillah rek rumah tangga. Urang hibur ku urang doakeun ku urang bagiakeun ku urang sun. Palaria sumping di mana-mana. Nini. Abah. Ari nyamarek mantuan Wa dipayun ulang isinkeun. Sok urang dilatih heula ku Wa. Hiji. Eta hiji. Bener sia. 2. Eta 2. Laras. 3. Ya ngagea asih. Olo. Logitina tetekon. Anu mana atuh Abah anu mana? Alah. Serba salah. Bete uyahan saya tegeningan anu kitu. Leyak saya dileyak. Sekali ini saya ini ulah ngerakeun. Ulah lucatin atau tekon saya ngerakeun. Abah nya. Hiji. Eta hiji. 2. Eta 2. 3. Wik. Olo. Ngerakeun. Allah. Anu mana atuh Abah serba salah. Dileyak sadeko aing ge. Urusan rumah tangga tong dibawa ka dieu. Urusan rumah tangga mah ulah nyahoon batur sadek. Ka dieu. Nini. Sok urang kawal jang incu. Ibing nasing sae kawin nasing sae. Sok. Mamalengser. Dah. Kakarak ieu mah. Tarik kama. Olo. Aya ka sebelan. Woi. Aya nat. Eta mijasi. Ojo. Woi. Kadia. Ai. Areka mana syate? Syate jo kolot dewek. Wece. Kadia. Aduh, ampun. Pun bojo. Kaul kana kitu na bajang incu. Hatur nuhun anu parantos ngering kaul. Tutut gunung keong remak haturan Raja Raden menak anaking balinggih balenggah bacalikna kursi gading gilang kencana haturan mati. Tadian persembahan disiarkan langsung di gedung kebanggaan kita, yakni Gedung Aulia Hall Center bersama Sanggar Panghegar.
pageuh akarna ajek tangtungna pepasangan dua saat ngarandaka dahana lembok dauna hibar kembangna lebet buahna petetan pikeun mekar di akhirnya lalaki lalanang jagat maldek unggut kaliduan kedak kanginan pancek dina pamadeganana satia satuhu kajung junanana sakinah mawadah warohmah Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Sanggar Bang Hegar. Bersama kedua mempelai dan tentunya bersama keluarga besar dari dua keluarga. Sanggar Bang Hegar Kota Tasikmalaya. Ya. Bang Hegar. Tepuk tangan buat Sanggar Bang Hegar. Terima kasih.